Saparangan jangan lewat teh. Loba. Si gaya si paman itu teh. Nggak daun sampe. Oh ah. Teh mana kantongna ceritanya saha nu mawa kantong euy aing mah heran pugu-pugu eueuh we Iya canak iya Kang itu aya. Ayo aya. Iya ih. Ringo abi bar. Si gaya si bohe lah. Ah kebeneran can ngopi ya mah. Jang. Beneran nih lah can ngopi. Meuli atuh. Tahan tautik. Oh, ngeunahnya. Cado atuh. Meuli atuh. Ya pan bisnis. Bisnis naon? Itu aya kan jual saya. Tuh, saya ngopi ya teh. Si Otong. Cuaca kieu mah ngeunahna ngopi sejuk tiris di kopian majikan teh mah gagal ya. Aslina wani diriungkeun pila Tong. Kenaon? Hayang atuh kopi. Urang warung ngeup kopi aya we maneh meuli we atuh maneh teh teu pira 2000 perak sih teh pagawean teh ngan menta we maneh mah Kapan tuh boga duit meureun dewek teh. Hayang atuh saeutik. moal paling kieu carana mah ini aing mah bari ngali japati Pas gitu maneh aduh ampun. Aduh, aing teh nagih ke Syria geus 2 bulan itu kudu ka ieu ngacan teh mah kemana. Udah, pakai mana Kak? Duh, ayeuna teh boga bayareun ka bank. Mau bareng di mah kudu minjem bae si Bohi. Mobil teh yang ganti ku apat. Halus mah halus itu mobil teh yang kolot teuing. Kudu kumaha nya euy. Kenaon? Biasa pasang mobil ieu tugas we jadi apat digosokan. Aduh, curiga euy Sirian Cibaduyut ieu mah bongoneh pinjem duit. Lain di, ulah pangabutuh Aduh, curiga benar nginjem duit. Goblok. Nyok kitu dibongol lain. Bukan duit ya, pinjam duit. Lagi aing pinjam duit. Sabaraha butuhna? 200. Aya sugan. Tah, obat duit. Oh, gaya euy. Nginjemna tong 200. 200 hese mayar 200 mah gope. Ambung butuh tadi 200. Udah hese mayaran 200 mah. Baik, ambung 200 butuhna. Oh, 200 wae. Tah. Kayaknya digantian. Oh, Ayeuna mah duit geus aya. Gampang tinggal bikin. Akan mah. Kayak ka dieu meureun. aduh, lebok tadi gawean ku aing bongana nginjem wae duit ka aing dipere ku aing teh duit mainan. Akan di mana Sirian itu ku aing di lagi teh wae. Eta Sirian teh ku aing sia. Siap ku aing kapanggil di kamar. Mana sih hutang? Iya. Saya bulan 2 bulan teu kabel bayar. 200 lah. Aduh, atuh 500 ieu. 200 eueuh. Waduh, Nang minjem tak teh? baiklah, geus lah.
curiga ini keserian itu sirian cuma buka duit nanya. Sambolah kau enggak. Anjing bagong aduh, anjing duit mainan. Anjing. Nyaan ieu si Mohi kagawean ka aing. Dulu kah main? Oh. Ya bisa teu. Ya, main bulu ayam. Ayo betul kan. Anjing. Bagong ka ieu. Aing orang gawean serian Cibaduyut sia. Ada teman-teman tawe kopi ke aing. What? Payang. Bagong jauh-jauh teh geus si Mohi. Jatuh. Pas mereka sawah ieu aduh. Anjing. Nyaan ieu si Mohi kagawean ka aing. Bagong. Bahasa aing ngadok anjing. Wah, ke duit teh kumaha euy. Wah, lumayan euy ke duiteun. Si Obos ini orang jual. Cing sia. Ayam kade ieu mah euy mahal juga na teh. Anjir. Asa hayang jamu ieu teh. Tapi segala aneh lah, antara negeri nanti kene. Yan kenaon aneh? Kenaon yang jamu lain? Kena ngan jamu ieu teh. Oh nyo, halu mah leutik kana. Bukan ngajaan aduh. Itu mah. Beneran teh eta ieu teh. Mang kenaon? Kecil ya, ada Lain pada ngaros dupi pada ka surga jalan ke mana? surga. Oh, kayak itu tuh. Lurus, Lurus ke kanan, ke kiri deui. Tadi yang kayak kuburan. Masuk tadinya. Sate. Siap. Paman kamananya, euy. Oh, itu ingat. Paman mah kamana wae urang neneangan. Cek naon maneh nangan urang? Urang bisnis Japati nek Bisnis Japati. Boga mah Japatina kitu. boga urang mah boga Japati, urang mau ke lawe nu batur. Buah edan, sugan. Cocok Yusuf Jangke mah ya. Kopi ada, rokok ada. Aduh, rokok sabatang deui. Duit beak. Oh, heueun si Ajo. Udah hutang. Tagih lah ini mah. Ya. Oh, siang ngopi we hayo. Hutang bayar ah. Yan. Naon utang wae sok lu ka dieu. Orang tuh buka rokok tuh. Lu bayar enak ah. Aduh, Yan. Duit lagi eueuh. Mesti beli ge kana kebo. Oke we atuh isukan sore. Duitna. Ngan hayo we icuk cawe ente mah ah. Yan, pan duit lagi eueuh dipake beli kebo. Geus we kumaha kempakan kebona baik gratis. Buah edan sugan kita numpakan kebo. Menang separadan baru balik 15.000 terus cari demi dia hujan. Aduh, ya mang bonus ya aja mang dadan. Lang gawean gua aing. Ini motor sagedeung. Ke mana? Ya tarikeun gitu. Serupa-rupa usaha teu bebenang teh segala di ieu mah kan. Lali teuing we kade. Tina tuh. Yo ah. Sirian geuning tuh.
Duh, sih mau bolak-balik wae. Aing mah keremuhan ngojek teh bakal beak bensin deh ieu mah ieu. Mana ya, Bos? Oh iya, nuhunnya. Siap. Siap dah, rek dari kelenya. Bang, hati-hati bang di jalan bang, hati-hatinya. Langsung kejar. Kurang aja burung mah terus teh. Ieu mah beak bensin sirian ieu. Dia teh ka mana nempot teh bolak-balik wae bieu. Bang, paling sa bensin bang, sirian bisa isian. Aduh, sirian mah goblok. Ayo keur ngojek ke bebeunangan cuma bensin beak. Tapi lu monyet. Naon aing nyebut monyet mah nek naon sia kitu ka aing sok sia. Oh, hampura beta memang kumis. Gaya nyebut monyet mah. Bagong mah jalan si kumis nyebut monyet teh euy. Yeun aing gua aku teh dipeno. Tuh, aya nasi hiji. Mang kumis sayang. Gaya moal dahar aya. Mang Sadi hayang. Hayang atuh. Kayaknya lampu sekla duakeunnya. Kamu kita malu kamu itu yang gede. Menongkak bangetnya sarua ya ge tuh. Gane roti di. Sarua. Parebutkeun roti gane di kana. Nah. Oh, salawat ya. Gede-gede. Oh, salawat teh. Gede ieu. Ya, salawat teh. Gede-gede itu aing mah. Segera teh. Gede ieu Kalau jeung kali tikali teh mah. Yakeun ku aing kabeh heeh. Tadi, hari mana ke mana? Ieu rek ngambilkeun barang ka Mang Kumis. Oh, tuh cik, kali hati-hati ya. Nanya apa capek di nyaman tuh. Berat juga nanya. Oh, berat coba nanya di capek itu ya. Mang Kumis ya barang teh. Yuk, aya naon? Mang Kumis ya barang teh. Oh, atuh sabarahaeun? Sabaraha we? 50 cukup. Cukup lah. Ya. Tayo ke rokona. Dia nuhun nya, nuhun amang ditulungan ya. Sami-sami. Nuhun Mang ya. Ya, siap, Jung, kada hati-hati. Alhamdulillah si Kumis mere duit teh. Aduh, tas si Kumis nipu-nipu di ka aing duit mainna. Duh, jadi keueuhan euy. Iya ya kebon cengek ieu batur kadekeun ku aing ka sida duit lah. Ipu aing kali-kali sida duit lah. Sisa di kamana? Biasanya jelema teh sok aya ka dieu kulien gitu. Ana mah batur saja rempeng kieu jelema teh. Aduh sasaha. Biasa nama sida duit teh narongkrong di dieu. Itu nih aya sida duit lah. Aduh, kebenaran dona ya di dia, urang butuh tulungan, urang rek ngagadekeun itu bonceng 500.000 we. Tapi benar kebenaran mana nih? Benar, urang mah kabaturna mah sakitu. Kade bohong kebon batur digadekeun ge teh. Urang tempo kebenaran. Teman, yuk kan gadekeun mang. Bro. Ya anu cengekna. Benar, ya lo. Halusnya cek namanya tuh. Wah, bukan eta kapakenya. Tah, dur ya tuh cek nama tuh. Nih lobak di. Hade bener cengek nama leubeut bae. Jadi bae ku ana di ieu. Di gade karek gope mah. Ya. Bener ku ana jadi ari cengek saya halus kieu mah kebodalannya. Di gade gope asa nu batur gade-gadenya. Bener, kurang. Di 2 3 4 5 dah 500-nya. Ya anunya iya adisna yo sing batian di carang ieu nya. Bener, kali lah nipunya sih nya enggak.
Duh, aing bener mah kebenaran ya. Karena cengeng buat kieu loba. Coba aralu selalu buat ya. Wah, geus aing batian ieu mah jadi 500.000 kieu mah. Gede batina emang pasti ya gede. Duh, alhamdulillah lagi gojek geuhan naik panen cengeng, alhamdulillah rabbil alamin. Duh, ya itu aja lah mah Pak. Wow, di kebun aing euy, bangun rek mau cengek aing ieu mah ye, tempo ah. Ayo buat ieu nya. Duh, ai mana keur naon pelakok di kebun cengek kurang? Geunahna we. Nya di alah di panen ngagade ti sadi jadi 500.000. Nah, makin gede nu sali mah cengek kurang geus ata, karung ge mawa. Mor teu apa sadi ngomong di sadi teh. Mana salina mana? Salina. Jadi sini beri duit kurang tiga ini teh langsung. Baraha di gadena? Gope katanya oh teu balik. Tangan di salina ku aing coba ye. Kuman jelema Balik jelas. sadi ka mana tuh euy. Ki urang tarangan lah. Tuman anak Ieu kurang panen ye, ye di karung ge di bawah ye. si bayar ku anak biar bisa gope. Aduh, aing mah euy. Aing jadi menang duit ya bari teu boga kebon oge. Alhamdulillah.